Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerme nama ngan jiga buah kesemek, rame nama ngan jiga nu ambek te siap ke mana? Ngupingkeun tausiah insya Allah. Mudah-mudahan diawali ku salam insyaallah urang di pabarinan kasalamatan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan ibu sinarang bapa kaum pamuda jemaah sadayana bilih aya urang sadayana sing kenging kaberkahan ti Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Sing tulus ikhlas tadi teh pan isomana beresnya, isomana beres tacan beresnya sambil baelah sambilnya ambe tenun dutan ame telok cai molohok bari acai ya. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Assalatu wassalamu ala man nasahu dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atuhu sholihin. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis. Khairun nisa'i idza nadarta ilaiha syaratka wa idza amartaha ata'atka wa idza aqsamta abaratka idza gibta anha hafidatka fi nafsiha wa malika. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa iqdali. Tipayun anu sangat dipika hormat kusim abdi pembawa acara pemindah waktos anu mana parantos masihan waktos kasim abdi kanggo cumarios dipayuneun ibu-ibu bapak-bapak jemaah sadayana.
Mudah-mudahan ia pembawa acara ku Allah Subhanahu wa taala sing ditambah-tambah berkah ilmuna amin. Berkah yuswana amin. Berkah hartana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anu sangat dipika hormat kusim abdi para alim ulama anu ngajejeran ieu kampung anu ngajarkeun hak sinarang batalna kanggo masyarakat sadayana kampung Panenjoan, kampung Paningali, kampung nan jauh di sana di ujung pandang seurinya hartosna. Mudah-mudahan ieu para alim ulama sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun yuswana ku Gusti Allah, sing ditambah-tambah ilmuna, tur anu paling pokok mudah-mudahan sing dipaparinan masyarakat anu tunduk tobat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap Bu Pak? Siap? Siap nurut ke para alim ulama? Nah geningan jempling. Siap? Siapnya. Sanes kanggo para alim ulama. Para alim ulama ditempatkan ke Allah Subhanahu wa taala di satu tempat. Ima di Panenjoan, wa ima di Panaruan, wa ima di Cidikit. Kanggo siar di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya umat Rasulullah nunjukkan cinta ke Allah, cinta ke Rasulullah, berkah wasilah ilmuna para alim ulama. Makana kudu cinta ke para alim ulama. Ieu mah diantarana aya para alim ulama nerangkeun titah salat, nerangkeun ulah iri dengki hasud kasinggung saeutik moal ngaji, kasinggung saeutik moal minggonan. Terus nah teu munafik bener teu nya. Padahal para alim ulama ngajarkeun nerangkeun warasatul anbiya, cek Allah sampaikan ku anjeun baligu ani walau ayat, walaupun saayat, sok terangkeun hukum Allah, sok terangkeun di antawisna ajaran-ajaran Rasulullah, supaya di antawisna urang kabehan jalma anu awam salamet di dunia, salamet di akhirat. Anu sangat dipika hormat kusim abdi Bapak Kepala Desa beserta reng-rengana. Aya Bapak Kepala Desa? Aya tante aya? Aya, alhamdulillah. Kunaon ditanya kitu? Bisi ayeuna di antawisna keur debat cenah penting. Ya. Mangga teh teuing nuju debat urang kupingkeun, tapi di kampung Panenjoan di antawisna aya ieu bab tausiah anu nampak dohir seperti kieu. Kinlah debat mah nu penting urang dibere adil bijaksana pemimpin anu sejahtera urang kabehan. Leres. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makana dohirna urang seperti kieu hadiran heula tah. Ila kecuali lamun teu aya bab tausiah mangga sugan sampai ka subuh, nu penting mah ulah pabentrok ya, anu bentrok di nan debat dina TV anu sing baledog di luar. Naudzubillahi min dzalik. Itulah urang patut diantawisna pertama punya akhlakul karimah, punya akhlak yang soleh dan solehah,
yang paling pertama dohir heula seperti kieu aya bab tausiah kupingkeun siapkeun dua cepil supaya makrifat dina diri urang kabehan di mana geus jadi ilmu jadi amal pikeun urang kabehan amin Allahumma amin. Ibu bapak sadayana mudah-mudahan ieu kampung Panenjoan dipaparinan ku Gusti Allah ima bapak kepala desa RT RW sinareng sajabana mudah-mudahan kaluhurna urang bapak presiden mudah-mudahan ku Gusti Allah dipaparinan pemimpin anu adil tur bijaksana amin. Sakumaha saur Kangjeng Nabi sabaatun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma illa la dhilla illa dhilluhu di mana diantawisna diantarana 7 golongan anu bakal dipaparinan iu-iuhan ikin di alam mahsyar ku Gusti Allah anu paling pertama imamun adilun ya mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan pemimpin anu adil tur bijaksana keur wanci-wancihna ayeuna keur musim-musimna ayeuna mudah-mudahan urang doa urang anu alit sing dikabul dijabah ku Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu sangat dipika hormat kusim abdi Bapak Ibu Sohibul Hajat anu ngayakeun ieu gernaka wasilah sim abdi ti kampung Panaruan dongkap ka ieu tempat wasilah pangulem syariatna Bapak Ibu Sohibul Hajat beserta reng-rengan panitia sadayana hakikat izin Allah sim abdi keluarga Panaruan sabilillah kudu hadir dina wengi ayeuna di antawisna ngucapkeun ngajak di antawisna bab tausiah di payunan ibu sinareng bapak sadayana sebab satu perkara tidak ada perkara kejadian tanpa izin di Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak di antawisna urang doakeun ibu bapak Sohibul Hajat ku Gusti Allah sing dipaparinan di antawisna tadi keluarga nak sing samawa keluarga sakinah mawadah warahmah amin keluarga anu bener-bener jadi figur tauladan kampung Panenjoan amin termudah-mudahan ya Allah di mana harta nak tos dikeluarkeun saalit atanapi seueurna sing digentos ku Gusti Allah harta anu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sim abdi di antawisna sanes sareng batur ya genep tahun kapengker sim abdi dongkap ka ieu tempat masih kene di dieu terus Bu masih emut Pak ya jigana ieu nu ngangkeun dulur ngan Bapak Sutandi doang ya tesuudon di antawisna henteu teh haji abdi alhamdulillah kamarin teu dangdutan alhamdulillah tapi diangkeun sim abdi sekeluarga di antawisna ti Panaruan nan jauh di sana mudah-mudahan sing jadi berkah pikeun abdi sadayana ponpes sabilillah di antawisna ku Gusti Allah sing dijadikeun bisa mencetak regenerasi Qur'ani mencetak anak-anak bangsa menjadi misalkan tema ke depanna anak-anak bangsa anu berakhlakul karimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan da ieu anu ngadeg teh sanes batur Bu Pak ya mungkin di antawisna atah anjang ya di antawisna geus gaduh kasibukan masing-masing bilih hilap deui ieu nu ngadeg teh di antawisna incuna Bapung Asmudi ya sanes batur makana di antawisna tadi saur mamangnya aya cenah hiji deui bungsu mangga aya nama kaditu silaturahmi abdi sinareng keluarga sanes bedegong ari di sakola mahnya pun raka sok sering ngobrol sareng keluarga sareng Kang Jumsa sareng sadayana makana di antawisna ayeuna nyambungkeun deui teu aya sanes tali silaturahmi cek Kangjeng Nabi man ahabba ayyub satulahu bi rizqihi wa ayyun sa'alahu bi asarihi fal yasir rahimahu saha umatku anu hayang panjang umur hayang murah rezeki hayang luas rezeki makana sambungkeun tali silaturahmi siap Bu hayang barokah rezekina hayang panjang umurna hayang panjang umur bari kumaha Bu
bari rajin ibadah ari panjang umur napisieun batur mah percuma ya. Setiap anu lewat sieun ima pamuda wa ima nu geus kolot. Pamuda si eta sieun hayam kami dipaling tuh. Sieun pamuda panjang umurna parawan kami dibawa ulin peuting teuing. Sieun misalkan teh mah bapa jeung ibu hirup di alam dunia tapi pisieun batur seakan-akan jasad jung kenang tapi di antawisna lamun katingali teh mah batur ngadoakeun titah geura maut. Naudzubillahi min dzalik ya. Makana urang minta panjang umurna di hadapan Gusti Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sing dipaparinan rajin ibadah di hadapan Gusti Allah tur di mana geus waktuna dipanggil ku Gusti Allah. Mudah-mudahan sing husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sadayana anu sangat dipikah hormat kusim abdi. Mudah-mudahan kumpulna dina ieu riungan, dina ieu tempat anu sangat barokah munggu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibu niat ibu mina masing-masing cek Kangjeng Nabi man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Saha jalma anu geus niat kaluar ti bumina masing-masing sejak neangan ilmu, sejak tolak ilmu, bahwa fisabilillah, maka sekaligus ibu jeung bapak geus ninggikeun derajat agama Allah, insya Allah. Niat bu, niatnya insya Allah. Mudah-mudahan diantawisna urang hayang di samping kenal wanoh wawuh jeung sajabana terang misalkan tema engin salamina kaditu aya bab tausiah nyerap dina diri ibu pasadayana. Mudah-mudahan sing jadi makrifat, sing jadi ibadah pikeun urang kabehan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebab ibu bapak pasadayana bab tausiah kalintang seueurna. Ima di dieu wa ima di luar daerah. Anu mana anu bakal nyerap, anu mana anu bakal jadi ibadah pikeun urang kabehan. Ima tausiah anu alit wa ima tausiah anu ageng. Lamun ibu misalkan jeung bapak teu niatan di antawisna hirup kami ke depan ngarobah diri urang masing-masing, insyaallah ilmu bal jadi manfaat pikeun diri urang kabehan. Seakan-akan berangkat ke tempat tausiah, berangkat ke tempat minggonan, berangkat ke tempat pengajian, tapi ilmu teu dijadikeun makrifat dina diri urang kabehan, bablas bae tausiah dianggap biasa. Ya. Ima misalkan teh mah anu salatna beuki kedul, ya ibu sadayana seorang ibuna di jero rumah tangga engkin panjang lebar kurang solehah di jero rumah tanggana. Seorang bapak tekuat jadi imam di jero rumah tangga, maka nak mana ieu bab tausiah tak jadi ilmu, tak jadi amal, tak pikeun diri urang kabehan. Ibu bapak sadayana lamun urang misalkan teh mah geus niat ieu dudukna dina tempat majelis taklim, niat ngarobah diri urang sadayana, insyaallah ilmu anu leutik seperti abdi ayeuna bagaikan panyebat pikeun diri ibu-ibu sadayana. Lamun ibarat teh mah ibu diibaratkeun lauk nya. Misalkan teh mah huluna geus beunang, tengah-tengahna nu pungkilna geus beunang, tinggal sim abdi mah buntutna ilmu anu leutik. Tapi mudah-mudahan sanajan anu eta buntutna sing jadi panyebat bagaikan buntut buaya. Insya Allah. Lamun geus anggapan seperti kitu, moal aya misalkan tema ti luaran sana di daerah urang kabehan, moal aya nu paluhur-luhur tantungan, nu aya sharing antara si A jeung si B, si C jeung si E, yuk urang misalkan temah tok blakeun pendapat ieu kumaha, pendapat ieu kumaha, insyaallah bakal jadi dulur di dunia, dulur di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lamun ieu bab tausiah ibu-ibu sadayana nya dianggap benernya seakan-akan pangdobrak keur diri urang kabehan.
Oh misalkan teh mungkin tausiah kumaha sih ciri-ciri istri solehah, kumaha sih misalkan teh seorang imam anu bertanggung jawab, insya Allah mungkin sakedik seurna dibahas ya ibu sekalian. Tapi sate acana sim abdi nyuhunkeun dihapunten sanes baris ngaguruan, sanes baris mamagahan ka urang dieu khususna panenjoan bari jeung dulur sadayana. Tapi intina urang mudah-mudahan dijadikan ku Gusti Allah satu bengketan, satu lingkaran anu siling elingan, siling ajak, siling bangunkeun di mana jatuh teh mah ibu-ibu sadayana. Makana lamun misalkan teh mah geus kitu insyaallah hate urang tumangkrak sadar. Oh berarti heunya bab ilmu teh penting. Oh berarti misalkan teh mah teu aya jelema anu misalkan teh mah ilmu salangit misalkan teh mah ai teh diamalkeun mah moal jadi amal bener teu. Nu aya nya sombongan ya. Misalkan teh mah kiai jeung ieu nu ieu siling gesek siling gosok naudzubillahi min dalik. Makana eusian ku ahlakul karimah urang anu soleh tur solehah. Ibu sadayana moal aya di antawisna misalkan tema bagian minggonan si ieu bagian si itu insyaallah moal aya percekcokan nu aya urang sharing yuk misalkan tema nu ieu buka masalah ieu nu ieu buka masalah ieu insyaallah bakal jadi para alim ulama henteu dayus ka para umat Rasulullah nyatana masyarakatna nu aya geus cupar nyampikeun ajaran agama Allah. Kembalikan ke masyarakat nak rek ditampi rek teu ditampi, lamun hayang salamet ditampi, lamun teu hayang salamet atuh rugi dan cilaka. Naudzubillahi min dalik. Makanya si mabdi naros ibu bapak ridho teh si mabdi ngadeg di ieu tempat ridho alhamdulillah rek ngaku dulur moal insya Allahnya mudah-mudahan. Makanya diantawisna orang ieu dulur kabehannya ulah misalkan jam legek karek bisa ngomong gitu oge manehna ge can puguh can puguhna ya. Diantawisna para alim ulama ustad wal ustadah lamun geus puguh aya jalanan rek asup kana surgana Allah geus duduk manis bae entong siar entong nyampaikan ajaran agama Allah duduk manis bae kami madang sepuguh asup kana surga. Justru ilmuna besi engkin ditanya ku Gusti Allah sejauh mana anjeun ngajak, sejauh mana anjeun siar, sejauh mana anjeun boga dulur di dunia ibu-ibu pasadayana. Itu diantarana. Makanya orang eusian heula ku ahlakul karimah urang anu soleh tur soleha. Seorang istri kanu janten suamina marahmai engke panjang lebar kumaha ieu mah bab tausiah unggal eta minggonan unggal eta ceuk suamina mah damelkeun kopi nyieun we elangan. Eta nu eta nya mini sombong. Diantawisna pan kami pa boga tangan dengan dua dua mun opat beureum jadi tongton ku batur. Bener teu? Nya makana iwalti bersyukur ka Gusti Allah. Ibu bapak sadayana rahimakumullah dipayun urang sanggakeun puji tasyakur binikmah ka Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena parantos maparinan ka urang sadayana mangrupi-rupi kanikmatan ima kanikmatan iman wa ima kanikmatan Islam serta kanikmatan panjang umur. Alhamdulillah dugi kadanget ayeuna urang tiasa ngumpul ngariung di tempat anu barokah munggu Allah Subhanahu wa taala ieu semata-mata nikmati Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ibu jeung bapak bersyukurna ka kaula ceuk Gusti Allah. Ieu tanda bersyukur urang riung ngumpul di ieu tempat. Ya, mudah-mudahan orang biasa bersyukur dengan ucapan lisan orang minimal lisan orang banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maksimalna dari ujung rambut sampai ujung kaki jiwa raga anggota badan orang sadayana disangharepkeun dianggo ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinarang salamna mudah-mudahan dicurahkeun
kapanutan urang sadayana nyatana nabi di antara para nabi anu bakal maparinan syafaatna, nabi di antara para nabi anu paling agung, nabi di antara para nabi anu tarang ngalaksanakeun dosa di hadapan Gusti Allah. Nyatana habibana wa nabiyana karim Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para syuhada, para solihin alaihim ajmain. Dugi ka umatna di akhir zaman tegesna urang sadayana mudah-mudahan sing kenging sapaat timantena berkah wasilah lisan urang sakedik atanapi seueurna sok rajin ngucapkeun sholawat ka mantena. Amin. Sakedik atanapi seueurna anggota tubuh urang sadayana sok rajin niru pasunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah sadayana rahimakumullah, salerosna ieu rada bingung kaditu maliknya aya nu ditinggalkeun di ditu. Lamun misalkan tema bisa diatur ieu nu ngaji di dieu mustami di dinya, mantep bener teh Bu Pak, naon mantepna berhadapan ya ieu mah malik ka dieu itu si ibu ditinggalkeun aya, tapi kembainya alhamdulillah sakieu ge alhamdulillah aya izin Allah bari jeung rincik-rincik di antawisna duka sakieu kakakna nya, duka misalkan teh mah anu hadirna ngan sakieu atanapi misalkan teh mah seueur keneh anu nguping dina pengeras suara bari ngekepan guguling anu paeh ima anu hirup. Terus teh Bu Pak paharti teh Bu Pak ngekepan guguling anu hirup mantep kerincik-rincik ieu mah bener teh bari jeung ieu pangantenan nya seakan-akan diantawisna panganten nu dibahas paling pikeun panganten lain cek abdi mah ieu bab tausiah pikeun panganten barari. Leres teh panganten baru mah geus jelas nyaahna sayangna dedehna leres teh nya da karek panggih ieu bab tausiah rata-rata cek abdi mah keur panganten bararutut termasuk sim abdi keur panganten bari. Naon panganten bari diantawisna panganten bari mah beuki ka dieu nyaritana beuki kurang sopan leres piwarang ibadah sok ngalawan jalan misalkan teh mah ibu jauh hayang buru-buru nyampe itu satu contoh, tapi panganten mah diantawisna leres-leres ayeuna keur kasih sayang teh ditumpahkeun jelas sama wakna jelas sakinahna da kakarak manggih nya nyarita misalkan teh mah soledad saalit yang hati-hati da anyar keneh coba kembali ka urang teneleh modar tuh cek si ibu pinter mantep cenanya jigana eta pagaweana modar cenanya tuh kan diantawisna ieu bab tausiah diantawisna keur urang sadayana nya ima panganten baru wa ima panganten anu bararutut nya panganten anu bararutut bisi ragrag tengah jalan naudzubillahi min dalik barijeng misalkan kama urang teu berharap nya kusabab naon kusabab tadi kurang ilmuna ibu pasadayana kurang narimakeunana kurang bersyukurna nya makana diantawisna ieu bab tausiah keur menyeluruh keur urang sadayana ima keur diri abdi pribadi wa ima keur ibu-ibu jemaah sadayana supaya kagolongkeun ku Gusti Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah keluarga satu bengketan seorang istri-istri solehah seorang suami-suami yang bertanggung jawab jadi imam yang benar-benar tidak egois jadi imam yang benar-benar berani jadi pahlawan jadi imam benar-benar berani ngilmuanana berani ngimahanana lain berani metinganana hungkul ya tapi jeung sajabana insya Allah
makana di antawisna doa sim abdi ditumpahkan di dia khususna kanggo panganten baru. Mudah-mudahan ya Allah di mana tos diakad pertikahkan kuno janten walina da ieu meureun kawajibanana sebagai orang tua di mana anak urang geus melewati batas. Naon melewati batasna lain suudon ya, melewati batasna hiji meureun geus sampurna balegna, nu kadua misalkan teh mah geus lebih akrabna, anu katilu misalkan teh mah dang geus teu kasasah deui, tah wajib walina mempertanyakan. Wajib walina misalkan teh mah hayu urang geura amprokeun akadkeun pertikahanana. Itu satu contoh. Kenapa ada akad pertikahan? Kembali tanggung jawab orang tuana. Lamun orang tua tidak berani mempertanyakan seperti itu, kembali di luaran sana anak kami setelah terjadi baru walina ngagoak, baru kolotna ngagoak, ulah teuing nyalahkeun anak. Introspeksi diri pribadi sebagai orang tua, sejauh mana ngoreksina, sejauh mana mempertanyakan anak. Geus terjadi we kakarak gogoakan, naudzubillahi min dalik. Makana ieu kembali berarti ayana akad pertikahan tanggung jawab orang tua. Itu ibu bapak sadayananya di antawisna ulah dianggap tegangnya punya da abdi ge jalmi biasa. Ibu perlu misalkan teh mah sharing siling geuingkeun jeung ibu sadayana komo ieu di antawisna mustami sadayana wargi ulah dianggap sok-sokan, ulah dianggap misalkan teh mah karek boga ilmu kitu ge. Nyatana teh tadi kembali tanggung jawab para alim ulama ngajadikeun ieu kampung supaya jadi baldatan thayyibatan waroban gopuro. Naon sebabna? Di antawisna lamun geus terjadi wirang keluarga, wirang kampung, wirang turunan jeung sajabana marembetnya naudzubillahi min dalik. Makana timbul akad pertikahan cek Kangjeng Nabi dina jero Islam la rohbaniyata fil Islam, tidak ada hidup membujang dalam Islam. Makana pertanyakan kudu jadi walina keluargana kakarak amprokeun ulah aya di antawisna salilana lelengohan. Timbul bahasa cekolot teu aya anu beunghar lelengohan. Leres teu? Itu satu contoh ibu bapak sadayana. Lamun misalkan teh mah geus majadna geus waktuna ieu ibu bapak ngantepna kanu jadi anak urang berarti ngaranna kolot dayus. Ya, komo misalkan teh mah kolot ulah pilih. Ya, deui can datang Mercy. Deui can datang BMW. Deui can datang bla 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 bla. Akhirna ibu bapak sadayana BMW teu datang, Suprapit teu diterima. Leres Bapak, akhirna nu aya cilaka. Naudzubillahi min daliknya. Mudah-mudahan di antawisna doa sim abdi ditumpahkeun khususna ka kampung Panenjoan sadayana anu gaduh kurang kali sing diraksa dijaga ku Gusti Allah tina kahinaan, kawirangan, kahancuran, kabiadaban diri tina fitnah agama. Amin. Mudah-mudahan sadayana sing dipaparinan putra-putri nu solehah tur soleh. Amin. Mudah-mudahan ya Allah ya kampung Panenjoan paningali sing dijugjugnan ku batur sadayana jadi lembur paningalian, jadi lembur percontohan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jigana tadi ngobrol sareng wargi geus jauh ari tina bab dunya mah ya, jigana geus dicontoh ku batur oge. Misalkan teh mah putra abdi cenah istri ayeuna aya di Qatar subhanallah ya, bari jeung luas bari jeung misalkan teh ilmuna pengetahuan aya subhanallah alhamdulillah. Mudah-mudahan komo akhiratna ge nya misalkan teh kampung Panenjoan aman jauh daripada fitnah, istrina saroleha, ABG-na saroleha, ABG-na sarua misalkan teh pamudana ge sarua ngaraksa ngajaga lembur Panenjoan. Insya Allah lamun geus kitu di antawisna ieu kampung beres roes alhamdulillah aman daripada fitnah. Secara kieu misalkan teh mah cek urang sedikit tuh si itu urang Panenjoan naudzubillahi min
dalik. Naon misalkan teh mah lain nu bagusna, tapi nu awonna naudzubillah min dalik. Nya makana sim abdi ngadoakeun sadayana adu-gaduh murang kali sing diraksa dijaga ku Gusti Allah, bapana sing jadi pahlawan, ibuna sing sebagai ibu anu al-ummu madrasatul ula ida adat saban tibal a'raq. Seorang ibu adalah madrasah awal bagi anak-anaknya, bagi generasinya. Apabila anaknya dididik diarahkan, insya Allah bakal jadi generasi anu baik, insya Allah. Ya, ibu-ibu sadayana, ari ilmu majigana teu kurang nyebunya Pak. Leres teu Pak? Leres. Kunaon misalkan teh mah ayeuna aya muludan deui. Aya rajaban deui. Aya misalkan teh mah walimah nikah, walimah hitan. Sabab diantawisna urang kudu salilana menang taufik hidayah ti Gusti Allah. Ulah lepas dari bab tausiah, ulah lepas dari bab ilmu. Naon sebabna? Urang mah jelema biasa. Lengah we tina bab tausiah atuh ngacrek deui nya. Perbuatanana jauh deui. Makana lamun salila disiram ibarat urang misalkan teh mah nanam buah, nanam cengkeh, loba disiram, loba misalkan teh mah dibere sejuk, insyaallah bakal tumbuh. Nya kitu deui iman dan takwa urang loba disiram ku bab ilmu bab tausiah seperti kieu, insyaallah makin kuat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah makin rajin ibadahna, insya Allah makin tulus dan ikhlasna, insya Allah. Lamun misalkan ayat tausiah seperti kia cicing bae di imahna masing-masing kermah biasa nage sebul minggonan misalkan tema Jumatara ya, ibu-ibu na malam Jumat bapak-bapakna komotara ayat bab tausiah kia setahun sekali ge henteu misalkan tema tedaek sama sekali atuh beginang telat ya, beki kurang iman dan takwa orang di hadapan Gusti Allah, seakan-akan ninggalkan sholat sawaktu terjadi dosa, tesieun ka Gusti Allah, seakan-akan seorang suami tetanggung jawab ka istrina ima nganapkahanana wa ima misalkan tama ibu ngilmuanana cek bapak biasa we dianggap biasa da batur mah teu apaleun, makana kukurangna bab tausiah. Ibu bapak sadayana rahimakumullah anu sangat dipika hormat ku sim abdi. Ieu jam insyaallah dibaginya. Insyaallah dibagi senarang raja sim abdi nya suami sim abdi. Naon margina ibu lamun abdi biasa sok ngiring seperti kieu di antawisna lamun misalkan teh mah nyalira teuing mah capek Bu Pak. Ya, ibu siap mendengarkan, ibu siap misalkan tema bari sare oge jeung bapak, tapi anu nyarita mah kadang-kadang capek. Makanya sim abdi sok diambil, disiasati. Kenapa misalkan tema sim abdi selalu ikut, di mana di antawisna tunggal, sim abdi selalu menyelipkan waktu. Kadang-kadang sok dibagi ibu pasadayana. Naon sebabna? Sebab diantarana lamun cek ibu-ibu aya panggeuing keur ibu-ibu. Lamun bagian bapak-bapak langsung sekaligus aya panggeuing keur bapak-bapak aya tah bagianana. Itu satu contoh ibu-ibu sadayana. Naon sim abdi nyarios kieu bisi cek ibu suudon. Manggilna ge ngan si bapana hungkul. Nya di antawisna tadi sim abdi naros cek sim abdi tunggal tak tunggal cenah hiji. Makana cek abdi dibagi bae. Sebab di antawisna apana sangat sibuk ibu-ibu sadayananya. Naon sibukna? Kadang-kadang dirompok ibu-ibu sadayana ngawurukan nya murang kali. Terus misalkan tema ayeuna ge tos diantosan tamu di Karawang ibu-ibu sadayana. Kadang-kadang sampai pagi deui. Ya, nu tadi nembe uih ibu-ibu sadayana ti Bekasi. Kadang-kadang ibu-ibu sadayana dibagi deui. Sebab diantarana kapon pesabilillah se-Indonesia udah banyak orang-orang bersilaturahmi. Kesabilillah, alhamdulillah. Di antawisna anu tadina teu wau jadi wau. Anu tadina misalkan teh mah lain saha jadi dulur. Itu satu angkatan. Siapa yang datang? Kebanyakan yang datang orang-orang yang udah top banget ibu bapak sadayana. Kadang-kadang yang datang yang udah punya santri sekian ribu. Yang udah datang misalkan tema ibu basadayana yang udah punya boarding sekian, wow udah megah banget. Tapi teu aya lepatna urang ngahubungkeun tali silaturahmi. Makana ibu bapak sim abdi diantawisna nyarios seperti kieu ulah dianggap naon-naon. Nu penting urang sadar diri
ikhlas nampina insyaallah bab tausiah anu alit insyaallah mudah-mudahan jadi ilmu. Setelah jadi ilmu jadi amal pikeun urang kabehan. Lamun ibu pasadayana misalkan teh mah nya dina bab perkawinan, dina bab pernikahan. Aya misalkan teh mah ciri-ciri istri solehah seperti apa? Cek ibu geus apal ciri istri solehah mah di mana misalkan teh mah dititah ku salaki nurut, di mana misalkan teh mah dibere bagian ku salaki narimakeun, di mana misalkan teh mah teu aya salaki jaga tah diri anjeun jeung jaga naon harta anjeun. Naon sebabna di zaman now saat ini banyak perpecahan rumah tangga karena misalkan tema timbulna alat canggih. Terus teu Pak? Karena misalkan tema tidak bisa ngajaga. Tidak bisa misalkan tema ibu-ibu sadayana kadang-kadang kesieun ku Allah. Bodo amat teh katingalieun ku salaki. Naudzubillahi min dalik. Makana cek Kangjeng Nabi di mana misalkan tema ibu ngupingkeun bab tausiah, ciri istri solehah adalah khairun nisa'i idza nadarta ilaiha syarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza aqsamta abaratka wa idza gibta anha hafidatka fi nafsiha wa malika. Samkeun ibu sadayana ciri istri solehah nuka hiji di mana dibere pandangan ku suamina mere pandangan anu sumburinga, mere pandangan anu bagus. Tak dikupingkeun Bu? Tak dilaksanakeun Bu? Arek insya Allah kecek bapak dah seriheula si bapak ya seriheula si bapak sia ta dengekeun tamah kupingkeun ya geuningan diantawisna ciri istri solehah teh beri bisi ibu dibere bagian ku suami di jero imah kudu sesuai kemampuan sakitu bisina mana cukup ceplak pan ibu-ibu mah biasana bener teu ya mana cukup cenanya teu nyadar karena kemampuan suami urang leres teu ya padahal eta di mana diantawisna ibu narimakeun termasuk ciri istri solehah. Khairun nisa'i idza nadarta ilaiha syaratka. Ibu di mana malam Jumat dipandang ku suami awas kecuali keur anu can nikah dan geus 17 tahun kaluhur jigananya. Di mana ibu misalkan tema dipandang ku suami ulah mere pandangan anu jemberut, ulah mere pandangan misalkan tema anu goreng ya rata-rata istri makil ya panggoreng-gorengna istri calon neraka cek dina keterangan tapi urang kadang-kadang hese rek ngalaksanakeun anu ngaengke-engke di mana dipenta ku salaki. Naon tadi pentana Bu? Ya, naon tah Bu? Ya, si bapak bisa seriheula hiji waktu ke di baledog sarua bapak-bapak nage. Ya. Ayeuna misalkan tema cek istri minta naon ustadah da teu kaharti pirang teu kaharti geus 17 tahun kaluhur ya geus kolot. Kadang-kadang ibu-ibu mah dipenta ku salaki ngangke-engke engke Pak anak heula engke Pak misalkan teh mah salat heula engke Pak rek acai heula bari dieu dicai teh lila padahal ngadoa singgera sare Pak singgera sare leres teh Bu ya kupingkeun teh Bu nya ulah ambak ya ulah ambak di mana diantawisna cek Kangjeng Nabi ya lain cek abdi sim abdi nyampaikeun ya supaya ieu ngaji jadi bab ilmu supaya ieu ngaji aya pesana ulah misalkan teh mah ngaji resep si eta mah tunduh teu hayang seuri ya emangna ngaji arek ditangap seserian bener teu ya ari kesan dan pesana mana supaya jadi bab ibadah pikeun seorang istri sarua abdi minta didoakeun ku ibu sinareng ku bapak sebab can mungkin diantawisna ustadah oge kadang-kadang loba di luaran sana ustadah ngan sebatas kos lilin bener teh Bu Pak lilin misalkan teh mah disunut ari kabaturunya angan maneh nama ngaleleh leres teh lobanya ibu pasadayana ngan meureun ari ustadah mah ngikirakeun maneh meureun ya
Namun misalkan tema 14 teuing kos jelema anu awam, 13 teuing kos jelema anu bodoh. Misalkan tema ustadah mangingirakeun meureunana ngupahanana Pak sabar jeung lain sebagainya. Ari istri anu awam mah kadang-kadang teu saeutik pacekcokan, teu saeutik pertengkaran. Sebab di antawisna ibu teu saeutik pertengkaran rumah tangga tina hal perkara anu sepele. Leres teu Pak? Karasa kurangnya kecuali anu can rumah tangga. Nu can rumah tangga mah kadang-kadang maido. Kumahanya rumah tangga teh nu penting meureun bisa meutingan unggul lain. Ya, samaruk meureun bisa dibere pakaian ku salaki. Bagus unggul lain. Naon nu jadi ibadahna pikeun seorang istri kanu janten suami. Nyatana tadi di mana panggoreng-gorengna istri calon neraka Allah, di mana dipenta ku salaki ngangke-engke. Ya, bere Bu. Ya. Itu satu contoh. Ya, keheula Bu. Ibu di baledog heula keheula ke bagian bapana. Ya. Tenang bae, yang penting di aya waktu sampai ke jam 12:30 mah wayahna. Ya, da biasana ge urang tara unggal peuting ya, supaya jadi ilmu ibu jeung bapak maaf lain ka para kiai, lain ka para ustadah, ibu muka kitab uku dulu jen henteu ayeuna siap tah cepil kupingkeun. Leres Bu Pak? Itu diantarana. Anu saterusna diantawisna ciri istri anu teu soleha ya, di mana diparentah kuno janten suami tegewat ngalaksanakeun ima kecuali salaki nitah kana perkara teu bener. Ya, aya teu misalkan ibu rek nanya da izin, ustadah ayanya salaki cenah nitah teu bener. Loba Bu. Di zaman now saat ini salaki anu kurang ilmu kadang-kadang pamajikan geus nutup orat bukalah da kurang katempo geulisna. Ya, ulah aneh di zaman kiwari Bu Pak. Sebab misalkan tema gengsi bergaul jeung babaturanana kurang katingali misalkan tema aduhaina, kadang-kadang titah nyopotkeun keimanan katakwaan kanu jadi istrina. Sementara happy di dunia tapi di akhirat can puguh manehna jadi imam anu tanggung jawab. Seorang istri di mana diantawisna. Satu contoh nitah naon nya salaki. Ya. Misalkan tadi cek abdi tadi mah misalkan tema ibu gewat di mana suami mere pandangan anu bagus gerak ya ngalaksanakeun gerak nurutkeun ulah kieu sabalikna lalaki awewe geus dangdang dan aduhai awewe geus menor timbul salaki taker beger di luaran sana maneh kos badut cemong naudzubillahi min dalik eta salaki teu ngabungahkeun kanu jadi istri. Sedangkan disebut keluarga sakinah mawadah warahmah salaki jeung istri kudu bisa nyatukeun antara dua hati, kudu bisa saling hargaan, kudu bisa saling ngajaga perasaan. Sebab di antawisna kekerasan aya kekerasan fisik, aya kekerasan psikis. Lamun kekerasan psikis ibu bapak sadayana sekali misalkan tema fisik mah dikaplok ayanya tandana aya misalkan tema benjolna ari kekerasan psikis mah diantawisna nyinggung antara dua hati. Ibu teu bisa ngaraksa ngajaga lisana, si bapak ge sarua teu bisa ngaraksa ngajaga lisana. Timbul we pabaeut-baeut naudzubillahi min dalik. Kenapa diantawisna ada keluarga sakinah mawadah warahmah? Contohna keluarga nalikeun nyambungkeun tali kasih sayang. Mika dedeh, mika asih. Ya, ibu pasadayana. Naon sebabna diantawisna cekang jeung Nabi wayahna sampaikan ke umat Rasulullah di mana seorang istri bisa disebut istri solehah tadi teh ya. Ciri-ciri istri solehah wa idza amartaha ata'atka.
taat buburu kana parintah kanu janten suami. Aya deui ibu bapak sadayana sim abdi di satu tempat. Naros kieu cenah. Kumaha cenah ustadah? Lamun abdi misalkan teh mah cenah miwarang kanu janten suami. Ya, tapi misalkan teh mah suami abdi ridho. Satu contoh misalkan teh mah abdi rek ngaji. Pak misalkan teh mah mungkin angkatnya eta pakaian bilih hujan. Cek misalkan teh mah abdi nguping cenah cek kiai mah teu meunang seperti kitu. Ku abdi sigar tengah. Cek abdi menang asal suamina ridho daripada ngkin ibu balik ti majelis taklim eta rakacakan ima kasur wa ima pakaian kahujanan. Abdi sigar tengah. Cek abdi mah ngate menangkeun moal ngamenangkeun toh moal, tapi kembali lamun salaki ridho insyaallah moal janten masalah. Sebab aya anu pedih langsung pedes dina satu bahasan temenang sekaligus istri nitah anu janten suami. Itu satu contoh. Jeung sabarina di jero rumah tangga padahal kudu salaki anu nyese, salaki anu nyangu, tapi kembali istri kudu menang pahala inu janten suami. Ibu seorang istri di antawisna hayang asup kana surgana Allah, di mana Allah ridho, di mana suami ridho. Lamun ibu di antawisna geus dibenci ku suami, otomatis Allah ke benci kanu janten istri. Makana istri hape kudu asup kana surgana Allah, boro-boro asupna ngameun seungit surgana ge moal. Lamun ibu teu meunangkeun pahala tinu janten suami. Siap Bu? Tenang bae Bu, tenang. Kege aya kamu ke kabaledog saeutik ya. Tenang bae. Ieu bab usia ya. Makana ulah dianggap sepele ya. Kadang-kadang cek anu heueuh. Iwal kecuali hate anu ngarasakeun. Kami dititah ku salaki sok jojong bae. Kami diajak ku salaki sok hare-hare bae. Kami di antawisna di mana dibere bagian ku salaki tara narimakeun moal kudu ngacaplak ibu ka batur ka tetangga ka salaki iwal kecuali hate anu bisa ngarasakeun. Leres Bu? Leresnya. Sebab dari ujung rambut sampai ujung kaki rajana adalah hate. Cek hate, bener kami gitu. Aya nama robah saeutik demi saeutik walaupun moal mungkin drastis. Ya, sebab diantarana atuh wajar maneh mah keluarga sakinah mawadah warahmah ge da maneh mah ka ustad maneh mah ka ustadah teu kitu Bu. Lamun urang siap ngarobah sikap ke depan, siap diantawisna ibu-ibu sadayana ngarobah niatan urang ke depan insyaallah. Sebab hidup adalah perjuangan, hidup adalah cobaan dan ujian di Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang siap ngalangkahna ke depan, siap ngarobahna, insyaallah bakal ada catatan tergolong istri soleha. Komo ayeuna tos ngadengekeun bab tausiah. Kaciri ieu si ibu seuri ya. Ustadzah mah ngabahas kuno kitu pan ieu meureun maknana keur panganten barotot ya. Cek abdi ge anu barumah yakin si naon tadi dedinya di antawisna miwarang kaneng wida pasti gewati naon turutna sebab masih keneh deudeuh-deudeuhna ya kanyaahna ge mah meujeuhna bulet-buletna pan urang mah beuki ka dieu beuki kolot iman dan takwa urang beuki ngariut lain beuki nambahan beuki kacong. Lihat orang di sana tuh Pak batur mah beunghar, tuh Pak batur mah boga anu, tuh Pak batur mah anu capek deh ya. Teu bersyukur karena diri sorangan titah ningali batur salaki kasep anu batur teu ngeunah pamajikan geulis anu batur teu ngeunah terus teu harta batur loba teu dibikeun mah teu ngeunah bener. Makana syukuri kurang ya ulah nempo batur tuh pa si anu mah lamun maneh tiba heula hayang kitu kunaon daek ka dewek misalkan cek si bapana
terusnya selanjutnya wa ida aksamta abarotka wa ida gibta anha habidotka bi nafsiha wa malika. Di mana seorang istri soleha lamun suamina keluar sana jaga raksa diri anjeun jeung raksa jaga harta anjeun. Kunaon timbulna misalkan tema perselingkuhan, kadang-kadang salaki keluar ti imah karek ge sapoe berangkat ke pasar ditanya ku lalaki anu lain muhrim ngakuna bener Bu? Ya, dosa eutik eta anu kitu. Ya, hancurna rumah tangga lain di dieu lain, nya teu suudon. Lain di dieu ieu mah keur umuman, keur sadayana. Abdi ge duka teuing, teuing rek hina, teuing rek mulia ke depan. Ngan di antawisna urang berdoa di hadapan Gusti Allah, boga ilmu saeutik mangfaatkeun. Itu di antawisna Bu. Ya. Lamun misalkan tema cekang jeung Nabi, anjeun teu bisa ngajaga harta anjeun jeung kehormatan anjeun. Termasuk istri, ya Allah, naudzubillah min dalik, pedesnya. Boro-boro disebut jauh daripada solehah. Ya, naudzubillah min dalik. Makana di antaranya lamun misalkan tema salaki kurang perhatian, kurang memperhatikan, kadang-kadang ibu kisah nyata di mana seorang istri geus berbuat teu pararugu, kadang-kadang timbul anu jadi salakina ge sanajan teu kapanggih, misalkan tema paranas awak, misalkan tema timbul ngimpi, ya Allah kami mah ngimpi asa sare jeung anjing, naudzubillah min dalik. Itu satu contoh. Ya, padahal misalkan tema can katingali sabuni bunina anu kapanggih bae, naudzubillah min dalik. Nya makanya insyaallah didoakeun Gusti abdi bapak sadayana ku Gusti Allah sing dipaparinan istri yang solehah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kembali di antawisna karena misalkan tausiah ieu dibagi ya. Khairun nisa'i tadi mah istri soleha, wajib seorang istri nuntut kanu janten suami. Hakul mar'ati ala zauji, hak istri terhadap suami. Ayut imaha idato imah wayat suaha idaktasa wala yuqbiha wala yadribul wajah wala yahjuro illa bil mabiti. Ya, bagian laki kita. Ya singkatna insyaallah ya penerangan dia bakal singkat. Lalaki di antawisna istri wajib nuntut kanu janten suami di mana suamina kurang bertanggung jawab, di mana ibu gaduh suami misalkan tema ayut imaha idato imah ya seorang suami makan di luaran sana tapi anak istrina teu diperhatikeun nadahar akan api henteu. Loba salaki misalkan tema di luaran sana lempang ka mana-mana nu penting ngeunah sorangan. Dahar kami di restoran ari anak jeung pamajikan di imah mah teu diperhatikeun. Ya. Naudzubillah min dalik. Can jadi seorang bapak, can jadi seorang suami, sebab di antawisna rek jadi pahlawana saeutik saeutik. Ya, capek saeutik embung. Hayangna sare bae. Neangan mah isah embung. Bener teu? Ya. Itu wajib seorang istri nuntut. Ya. Aduh bagor kami ka baledog euy cek lalaki. Ya, kembali da ieu urang toklak bae lah goler kampakeun bener teu? Ya, bisi di antawisna aya zaman kiware salaki anu masih keneh kitu. Ya, naudzubillah min dalik. Selanjutnya di antawisna wayak suaha idakasa. Di mana misalkan tema salaki make pakaian anu bagus, maka perhatikan anak jeung istri oge bere pakaian kudu janten suami. Dalam artian meureun semangat neangan naon maisahna. Semangat neangan rezekina. Nu selanjutna wala yuqbiha wala yadribul wajha. Jeung ulah lalaki salami dipihukum eta istri ngajejeleh seorang istri komo sampai ngagebug mah
ulah ngagebuk bapak kanu janten istri. Komo misalkan tema wala yadribul wajah, sahaok 2 kali gampleng. Naudzubillahi min dali. Aya masalah rembukeun musyawarah, ulah digedekeun nafsu. Ongkoh madepe hukum dijejeleh, timbul paribasa cek kasarna dipoyok deh. Cek sahata, cek bahapa hegan. Itu satu contoh. Mi HP diantawisna ulah, bapak diantawisna ngajejeleh kanu janten istri. Sebab istri jeung salaki bagaikan satu pakaian. Ya, ibu-ibu sadayana selagi dipihukum. Kecuali aing geus dipihukum anda meureun lain salaki jeung pamajikan bener teu? Ngaranna ge batur merenya. Satu contoh misalkan teh mah salaki jeung pamajikan aya bekasna. Tapi inung mah teu aya bekasna, itu satu contoh. Ya, lamun diterangkeun moal beres sapoe nya ibu basadayana. Anu saterusna wala yahjuru illa bil mabiti. Salaki di mana diantawisna bertengkar jeung istri ulah wani-wani ngusir balik sia ka ditu. Ulah wani-wani karek aya masalah anu leutik diusir sia ku aing. Diusir sia ku dewek moal aya bahasa sayang mikanya lamun bahasa geus nafsu. Terus ya, nu aya amarah bertengkar. Naudzubillahi min dalik. Kecuali keur waktu sare. Naon waktu sarena berarti hiji sare hiji meureunana ngomong moal ge didenge. Terus deh, ya. Makanya lamun misalkan suami istri di mana aya perkara suami misalkan tema lumpat ke masjid, nya da istri mah kudu diimah wae. Ya, namun misalkan diimah kena timbul pertengkaran percekcokan, timbul masalah gede. Naudzubillahi min daliknya. Insyaallah ibu sadayana jam geus 11:30 nya. Mungkin aya hiji deui insyaallah mudah-mudahan ieu sanajan misalkan tema singkat padat jelas mudah-mudahan nya ieu mudah-mudahan jadi ilmu, mudah-mudahan jadi makrifat pikeun diri urang kabehan, tur mudah-mudahan anu can ngarobah sikap urang sadayana untuk menunjukkan sakinah mawadah warahmah, untuk menunjukkan istri solehah, suami soleh, mudah-mudahan dirobahkan ku Gusti Allah saalit demi saalit walaupun moal drastis. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur kalawan ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.